jadi imam batur imam taraweh bari jeung ngalan sepuh mapan beuti babacaanana sholli sunata li tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim eta pamuda diburi geus culak cileuk bae udin geus ngarewas kana Agus aya udina aya jeung si udin kana si Agus Gus deheman keur tarawih kitu ieu mah cek Agus eta kiai kolot kaget kadenge dehem si Agus para sadaya ngaranjal manu kaget ya babacana itu konsen ghairil maghdubi alaihim waladdallin kasepuhan mah dipayun amin ngeunah nuturkeun irama amin pan kuma imam irama amin mah bener teh ih pamuda lantaran jengkel 3 rondo sekali amin wamin cek pamuda eta kiai ngajongklok di pangimaman ku kaget teu konsen babacaan qul ya ayyuhal kafirun pabeul itu teureun-eureun di dinya bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abatum cek si Agus ka mana eta kiai cenah heuh nya dehem din udin yang ngadehem dan Agus teh cek udin tambah ngageder we kiai teh pabeulit jalma nu ngageder teh bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abatum wala antum abiduna wala ana wala antum baru cek kiai dibaca wala anak paling bisi giran wala antum cenah ieu dibaca wala antum bisi wala ana cara ngape dipangimaman wala macet gorowok bae si Udin diburi cek si Udin waladhdallin kiai deur bae kiai na nurutan panjama mah kumaha imam lamun imam macam waladhdallin pasti amin cek Agus aneh ingin salat tarawih rakaat ke hiji 2 kali amin cenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi hasanatuhu la tuhsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wa tuqa amma ba'du qala Allah ta'ala bi ayatil karimah wa hiya akramul mu'jizah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba al hadis wa kadzalika qala hujatul islam fi kitabihi fal mu'minu wa in alas darjatuhu wa ratafa'as manjilatuhu wa kana min jumlatil awliya
la tasqutu alaihi al ibadatul mafrudatu fil qur'ani wa sunnati paman za'ama anna man sara waliyan wa wasala al haqiqata saqatas alaihi syariat bahwa dolun mudilun mulhidun wal ibadatu la tasqutu anil anbiya fadlan anil ulama wal auliya walaqad soha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tawarrama qaddama ila hadratil kiram wal muhtaram bil khusus kasanggakeun kasadaya para kiai para kesepuhan sadaya anu parantos kumpul hempak merbayaksa anu pada kesempatan wengi ayeuna ku pribados teu disebatan satu persatu namina tapi insyaallah tidak akan mengurangi hormat pribados ta'zim pribados sayogya urang doakeun mugia sadaya para kiai urang amin para sesepuh urang amin selalu dan selalu dipasang sehat jasmani dan rohani amin Allah berkahkan ilmunya amin Allah berkahkan umurnya amin Allah berkahkan semua keturunannya amin ya Allah ya Rabbal Faratur pemerintah sipil non sipil bil khusus Bapak Lurah beserta staf kinalih jajaranana anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai Bapak panitia penyelenggara Isra Mi'raj sekaligus ulang tahun salat 5 waktu anu parantos ka kuping kurangnya sawarana menggelegar leres teh mantap we pokona pribados para sadaya ngarasa bingah karena anjeunna waktu karompok pribados di Cikadueun sok aya katebih mah Cikadueun bae kampung mah kasebatna Badulang eta lamun arah di dieu mah ngalewatan Cikadueun heula bablas ke arah Paneglang aya Masjid Putih pamit di dieu mah palih katuhu ngaranna Masjid Jainal Muttaqin eta sok seueur urang binuangeun urang malingping sok dararongkap ilu istirahat, ilu iktikaf, alhamdulillah 24 jam non stop tapi sok seseueurna dianggo selfie masjidna kaum ibu-ibu mah waduh boga HP Android meunang ngridit ge eta lamun sumping ka masjid pribados Jainal Muttaqin pasti eta lain mayunkeun i'tikaf tapi selfie bersama termasuk jamaah jarah Ki Alawi tak pernah pribados dengan selfie bae kalawan wasilahna Bapak Ketua penyelenggara Pak Haji Apud alhamdulillah pribados tiasa silaturahmi bagja jeung bahagia pribados karena anjeunna waktu ngulem ka pribados buka kartu kakarak daek ngalawudu ge ayeuna cenah alhamdulillah doakeun kurang mudah-mudahan istiqomah anjeunna di jalan Allah amin biarlah masa lalu dan masa lalu dijadikanlah masa kenangan karena urang ge eta hirup aya nu langsung bener bae aya oge anu teu bener heula loba mantan di dieu ge bener teu mudah-mudahan ku berkahna ieu Isra wal Mi'raj doakeun ku urang bil khusus Bapak Ketua
sadaya dulur-dulur orang dipasan taufik serta hidayah daik ibadah ke Allah, amin. Bapak Ketua beserta para jajaran, seluruh kru kerabat kerja anu sami-sami kusim pribadi sangat dicintai, para bapak-bapak, para ibu, para pemuda, santri wa santriyat rahimakumullah, yang teristimewa adina yang tercinta muratibil acara anu parantos masian waktos anu sami-sami kusim pribadi sangat dihormati jamaah rahimakumullah. Parantos janten sunatilah ketentuan ti Allah bahwa orang teh tak lepas daripada 3 masa. Masa pertama adalah masa lalu. Masa lalu adalah masa merupakan masa kenangan. Masa yang kedua adalah masa sekarang, masa kenyataan. Anu katilu adalah masa yang akan datang, masa harapan. Orang-orang yang bijak, manusia anu pinter para sadaya, biasana selalu melihat kepada masa lalu untuk dijadikan perbandingan di masa-masa yang akan datang. Hubunganana sareng peringatan Isra wal Mi'raj pada malam ini 14 abad anu parantos kalangkung, khususna Jazirah Saudi Arabia, tempatna di Makkatil Mukarramah. Bahwa masyarakat Mekah pada masa harita gigir para sadaya menyikapi, menghadapi tentang terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj junjunan urang sadaya. Sebagian masyarakat aya anu percaya, aya anu teu percaya. Naon sababna para wargi sadaya? Karena lamun ku urang dikutip tina jalur sejarah, itu Isra dan Mi'raj teh singkatna kabina-bina. Maka lamun perjalanan Isra dan Mi'raj disikapi ku akal lain ku keimanan jeung katakwaan, asana moal percaya. Heuge eta ti Mekah ka Aqsa ka Palestina teh ya, perjalanan anu melelahkan. Cek hiji riwayat lamun berkendaraan onta pulang pergi eta kurang lebih bulanan para sadaya. Cek hiji riwayat 1 kali berangkat 2 bulan, balikna deui 2 bulan, atau sabulan satengah balikna deui sabulan satengah ka karakti Mekah ka Palestina ka Aqsa teh. Kitu para sepuh sadaya. Sementara Kangjeng ditempuh berangkat jam 8 mun jam ayeuna, dihapit ku ajudana malaikat Jibril wa ma'ahu malakun akhurur Mikail jeung nu sanesna, berkendaraan merupakan satu buruk para sadaya utusan ti surga Allah belesat menuju Palestina, tepatna di Aqsa. Dongkap ke Aqsa, Kangjeng Nabi sholat berjamaah. Nu makmumna sadaya para nabi timulai Nabi Adam diturunkeun ka Allah titah berjamaah jeung junjunan urang. Subhan. Nah, jeung Nabilah nu jadi imam, dikael ku Jibril titah ka pangimaman, langsung jadi imam makmumna para nabi. Ti Aqsa kakarak ngaranna Mi'raj, munti haram ka Aqsa ngaranna Isra, perjalanan.
lamun ti aqsa ka langit ka hiji dugikeun ka Sidratil Muntaha ngaranna Mi'raj. Mi'raj eta naik tangga para sadaya. Setelah beres Kangjeng ngalaksanakeun salat berjamaah, mulai naik tah kana tangga. Begitu menghadapi pas payunan tangga, Kangjeng Nabi kaget lantaran tangga pertama titincakna luhur teuing. Di Kangjeng Nabi teu kahon tali ku aing ieu tanggana luhur teuing. Barang keur bingung, jol be aya hiji tonggong jalmi para sadaya menghampiri Kangjeng kapayuna tanpa berpikir eta tonggong langsung ditincek ku Kangjeng. Beres nincek tonggong langsung kahambal kahiji sampai saterasna. Tonggong saha eta adalah tonggongna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani para sadaya. Numawi dina ketika masa lahirna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani aya 5 karomah anu kapanggih, salah satuna dina 2 antara walikatna Syekh Abdul Qadir aya tapak 2 sampean didieulah diburina ngagambar ternyata eta tapak teh sampean Kangjeng Subhan jauh eta Kangjeng Nabi para utusan ari Tuan Syekh Abdul Qadir mah wali para sadaya lain masana. Tapi karena ia Tuan Syekh bakal dijadikan wali kutub pimpinan tina sadaya wali, maka di zaman Rasul gehtos ditembongkeun Subhan taca naik ka langit ka hiji. Eta ti dunya anu pake cicing ku urang ti Aqsa anu pake titincek Kangjeng harita lamun hayang nyampe ka langit ka hiji. Pendapat Imam Ghazali dina kitab Ihya dina jilid anu kaopat, pendapat Syekh Nawawi dina kitab Tafsir Nawawi Tafsir Munir, pangsebet-sebetna kendaraan di alam dunia itu bisa mencapai ti bumi nu pake cicing ka langit anu kahiji tempuh jarakna 500 tahun para sadaya. Itu normal. Coba bayangkeun di langit di dunia ka langit kahiji 500, ka langit kedua 500 atau 1000, kemudian katilu 1500 tacan karoprop kamustawan ka Sidratil Muntaha. Dialog suci antara Allah jeung Rasulna, hanya Allah jeung Rasul nu apal hal eta. Karena itu min jumlati alam mugoyabah turun deui para sadaya ka alam dunia ka haram cuma tepat pisan dina jam 4 lamun ayeuna. Jadi singkat teu sapeting-peting acan. Sakumaha dicaritakeun ka Allah dina ayat dawa Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Jarang sekali dina ayat atawa dina surat anu di awalan eta surat atawa ayat ku tasbih. Di antarana surat Al-Isra. Naon sababiahna? Ulama ahli tadkirah di kalangan ulama ahli fikih ngambil istinbat dalil cek bahasa panto mah. Dalilna di mana-mana urang manggih kakaget ngadenge anu pikageteun, maka sunah cek ulama fakih membaca tasbih subhan menang ganjaran para sadaya. Numantak ari pribados mah eta dahar di imah sanajan bari jeung naon tadi tadahar di repokna Pak Haji Apud jeung naon tadi tadak jeung cumi di kami mah tah cumi paling sagede-gede jempol lainnya menusuk di dahar kusip kuring di ditu barang tadi diangseuhan sagede sendal aing mah sering ngadahar sendal ya sadek nyawol subhanallah karena gede di ditu masuk laleutik dikeuretan tageh tapi pan katingali dumpukna gede subhan saking ku kagetna para sadaya tilok manggih ieu
naon baik di mana manggi kaget itu sunah maca tasbih. Tapi aya keneh di Cikadun mah salah bobokan masangkeun baud 10 ka baud 12 pan longgar. Jol be aya kilat dituturkeun ku gelap buludug belesat jeger basada. Nutupan ceuli barjeng maca sholawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sieun kana gelap. Aya teu urang dia lamun aya gelap maca sholawat aya teu? Nah, ku guruna ti Cikadun eta. Kumaha hukumna? Di mana-mana jalma nguping gelap ningali kilat nutupan ceuli barjeng maca sholawat eta salah bobokan cek ulama ahli fikih, lain menang ganjaran tetapi makruh hukumna karena lain setelanana. Apal teu? Asok maca sholawat lo kudu kumaha tuh di mana aya gelede geludug basada langsung urang maca tasbih subhana ma yusabbihu ra'du wal malaikatu min hifatihi. Apal teu? Tuh aya ciri napan lah sok dipaganan kitu kita kuki alawinya meureun sok dibagahan maca sol panjang teuing subhana ma yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifatihi di mana manggi guludug jeger basada maka sunah maca tasbih sikukut wae subhan kitu para sadaya nu mawi dina ayat dina surat Al-Isra di awalan ku tasbih subhanalladzi asra karena ieu ayat rek ngajelaskeun tentang perjalanan Isra dan Mi'raj anu kejadian yang sangat amat luar biasa di luar dugaan akiu manusia panggih bobokanan lamun ku akal tapi lamun ku iman jeung ilmu mah brai bakal tembong gampang nagi kabina-bina subhanalladzi asra maha suci dat Allah dengan kebesaranana maha suci dat Allah dengan kudrat jeung iradatna asra bi abdihi anu parantos ngajalankeun hambana. Ieu dina ayat Allah ngaibaratan bi abdihi aya naon tah para sadaya rahasiana ternyata Allah pahameun apaleun kelak nanti di zaman urang manusia akhir zaman menyikapi tentang perjalanan Isra dan Mi'raj pro dan kontra terjadi. Kebanyakan orang-orang intelektual jalma pinter tapi tengunyah pendidikan pondok pesantren loba nu ngomongkeun yen Isra Mi'raj itu perjalanan hanya melalui perjalanan mimpi belaka mimpi doang cenah karena singkat para sadaya pribados malam minggu kamari di Ciparai di Bandung di pondok pesantren Baitul Arqam ngisi haolan balik malam Senena langsung turun ke Bogor di Bogor ngisi rajaban terus turun di ka Ciampea Bogor keneh para sadaya dina malam salasana malam salasa kakarak balik ke Badulang langsung karena melelahkan langsung sare eta sare kakarke 5 menit para sadaya video nu tadi diulang deui ngimpi ka Ciparai ngimpi ka Cianjur ka Bogor aya barang kulisik hudang horengan ngimpi 5 menit geus ka mamana subhan eta ge Isra Mi'raj ngimpi tah cek jalma-jalma anu palalinter di zaman ayeuna anu tacan pernah ngaji kitab dardir anu tacan pernah mengunyah pendidikan pondok pesantren kitu para sadaya nu mantak aya bi abdihi naon tah maksud bi abdihi Syekh Alauddin dina kitab tafsir Hojin nyaritakeun qauluhu bi abdihi wa mazmu'atu rohi wal jasadi abdihi teh kumpul ya aya jasadan ya aya rohan sapaket ngaranna jadi lain ngimpi dipanggil ku Allah kangjeng mulai berangkat di haram Mekah ka Aqsa langsung menghadap Allah lain ngimpi tetapi menghadap Allah jeung jasad jeung roh-rohna subhan didalilan kalau di ayat tusaden ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat jadi ieu Isra Mi'raj teh sapaket maka
lamun aya keneh pemahaman jalma, awas ya kesimpulan ngajina ya, lamun ngahukuman Isra dan Mi'raj itu hanya sebatas mimpi belaka, maka eta jalma sudah memperkosa logika ayat bi abdihi. Maka para ulama aya nu ngahukuman murtad naon sabab karena geus teu percaya kana ayat bi abdihi. Subhan lalaunan bae udah ngaji riwayatnya supaya iraja bante membekas dina hate balik ka imah aya jeung amalkeun insya, karena sok aya keneh ongko diondang muludan, ongko diondang rajaban, tapi barang datang nyanyi jeung nyanyi bae. Bener tuh. Hiburan sih oke, tapi bisi ganjaran teu boga. Naudzubillahi min, itu para sepuh sadaya. Itu biabdihi. Ari bahasa bi abdi ku ulama ahli tafsir dibagi-bagi. Aya abdun abdullahi hamba Allah, aya abdul mali wal jahi hamba pangkat jeung jabatan, aya abdul ali wa alihi hamba anak jeung pamajikan. Ari abdun ngaranna hamba, hamba teh bujang para sadaya. Aya Allahi, Allah berarti urang ngabujang ka Allah. Abdullah ngabujang ka Allah. Abdul Malik ngabujang ka pakaya, urang bujangna pakaya dununganana. Abdul Jahi urang bujangna Abdul, ari Jahi dununganana. Abdul Ali urang minangka ye salaki hambana, bujangna ari Ali anak jeung pamajikan dununganana. Maka lamun jalma geus ngabujang jeung ngadunungan ka anak jeung ka pamajikan, kadang poho ka ngaji jeung sajabina. Betul apa betul? Nah, ditoel kalau dina ayat cek Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tuh, ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling jalma nu beriman, urang Tanjung Panto, urang Desa Muara. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, awas ulah sampai anjeun katungkul poho zikir ka Allah, poho ibadah ka Allah, gara-gara ngahamba teuing ka anak jeung ka pamajikan, ngahamba teuing ka pakaya harta benda jeung jabatan. Pan aya jalma gara-gara ngabujang teuing ka pamajikan poho ka salat leres teu, tengah peuting jumplang jembling itu barang rek turun muka samping, pamajikan kalageh ngandar samping. Nek salat tahajud terjadi gara-gara ditewak samping naku pamajikan. Betul apa betul? Eta ngahamba teuing ka pamajikan. Cek pamajikan ka mana? Rek tahajud lah, tahajud teuing meureun sare jeung kami gabek we. Pan jalma mah lamun geus diringkas ku pamajikan para sadaya ulah kana jalma biasa, kiai ge ku bikang mah eleh. Bener teu? Ki Alawi jadi maung ge di luar, di imah mah jadi meong, sieun ka ewe. Eta inge apal eta? Palurah gagah di luar mah mantap, tapi lamun geus di imah eueuh jadi meong. Haji Aput di podium mata dipangkot menggelegar sawarana. Geus datang ka imah mah doang but jengkoleun ngadungkuk we di juru. Eueuh kahayang eleh ku ewe mah. Kitu. Lamun jalma ngahamba teuing ka anak jeung ka pamajikan, kitu kadang-kadang poho ka ngaji, poho ka zikir, poho ka ibadah jeung sajabina. Betul apa betul? Boga duit menang usaha 50.000 dibikeun kabeh ka ewe. Pan meureun hayang ngarokok. Bener teu? Lantaran teu saperak-perak dina kantong, langsung we pan menta ka ewe, rek ngarokok menta ka ewe. Nek jajan menta
rek ngamplop guruna kiai menta jadi nu kitu mah aya di ewe eueuh pohara ta ewe nya aing mah aya jalemana di dia aya coba ngacung aing hang neuleuh tah nu kitu ngaranna hamba ewe eta gitu para sepuh sadaya lain ulah mangga tapi aya bagianana ieu hak anak ieu hak pamajikan ieu hak urang nu jadi bapana atau nu jadi salakina diatur ku agama mah betul apa betul itu para sepuh sadaya aya jadi jalma hamba mal Abdul Mal jadi ngabujang ka pakaya ih bahaya ulah kanan loba eta pakaya para sadaya kakarak boga kotok 5 ekor we. Batur mah keur salat maghrib berjamaah boga kotok si jago 4 atawa 5 nu 4 mah geus ngandang nu hiji eueuh can ngandang beak eta kaparanje batur di teangan bener teh batur mah geus salat maghrib salat isya ieu mah neangan keneh kotok jago aya di dieu aya loba eta ngaran ngahamba ka pakaya para sadaya ih batur mah geus salat tahajud menang 2 rakaat 4 rakaat imah haji apu di jolongan tungkrang tangkring be nungguan mobil can datang mending lamun pakaiana loba mah para sadaya nungguan motor can datang hiji deui batur mah geus tahajud geus witir ieu masih kena tungkrang tangkring di jolongan ngahamba teuing ka pakaya betul apa betul poho ka Allah lain dilarang boga dunya sakabehna ge kudu make dunya para sadaya reka megah kudu boga dunya bener teh rek kumaha mayar ongkosna lamun teu boga kitu rek nyieun masjid mushola masantrenkeun anak kudu make ka salat ge kudu make jajal sia taranjang bulet teu di samping teu di calana bubahal gabel kanjut kontol hade hideungna bener teh sakabehna ge make dunya lain dilarang make dunya ngolah dunya silahkan ngencek Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dunya na ulah dina hate tapi dunya na dina leungeun lamun dunya dina hate ieu anu bakal jadi hamba dunya rek sodakoh rek rajaban rek muludan eta dunya na dina hate bisi masakat bisi pakir bisi tah eta jalma geus ngahamba ka dunya silahkan dunya lobakeun ka dinya tapi ulah dina hate di mata dunyana dina leungeun hate mah geus dipake dzikir ka Allah bae lamun dunya dina leungeun giliran rajaban donatur panggedena alhamdulillah non sababna karena jalma nu sok dek sedekah moal masakat cek Kangjeng Rasul mana koso malun minas sodakoti bal yazdad teu aya dongengna jalma masakat gara-gara loba sodakoh tapi cek Rasul bal yazdad bakal bertambah dan bertambah alhamdulillah sahajal mana anu urunan infak dina rajaban infak dina muludan pinasti bakal diganti subur alhamdulillah teka pagih ku sia dunyana akhirat sudah menantikan alhamdulillah itu para sepuh sadaya anu katilo Abdul Jah jadi hamba pangkat lamun jalma geus ngahamba ka pangkat wah geus moal bener jadi pejabat nage bener teh itu para sadaya pasti bakal jadi pejabat nek korupsi koruptor betul apa betul aing mulai berangkat di Cikadueun ya sampaikan ka dieu kabelokan tadi di pasar eta gambar jalma di pinggir pot ngebeng-beng para sadaya betul apa betul naik naon eta nayang jadi pejabat cek Rasul pernah diciwit ku Rasul satahrusu ummati alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal kiamati
engke mah cek Rasul umat yang berbondong-bondong hayang jadi pejabat, aya nu hayang jadi lurah, betul, aya nu hayang jadi camat, leres, aya nu hayang jadi bupati, leres, gubernur, bahkan presiden, DPR daerah, DPR RI jeung sajabina berbondong-bondong, satahrusu alal imarati, berbondong-bondong. Tapi cek Rasul wasatakunu nadamatan yaumal kiamati, engke mata jalma anu berbondong-bondong hayang jadi pejabat, hayang jadi pimpinan, ke di poe kiamat mah bakal kaduhung lagi ka bina-bina. Nu mantak lurah tah, camat tah, bupati tah, DPR teh, presiden tah, lamun jadi bujang na pangkat moal ka surga ngerebek di neraka para sadaya. Betul apa betul? Kapan dia ngaji kalah kan dia mengkol nanya gitu. Lamun jabatanana dipakai jauh ke Allah, dipakai poho ke Allah, tetapi lamun sadar minallah ilallah, jadi jabatan lain tisasaha tapi hakikat nati Allah, maka karena ti Allah bawa ke jalan Allah, insya jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa, camat jeung sajabina termasuk jadi presiden, karena sadar yen eta teh derajat Allah, maka dibawa ke Allah, masyarakat dibawa ngaji, dibawa berjamaah, alhamdulillah. Pangkat jeung jabatan jadikeun sarana prasarana pikeun deus diri ka Allah, pangkat jeung jabatanana dipake deus diri anjeunna jeung sadaya masyarakat tapi pikeun deukeut jeung Allah, alhamdulillah. Jabatan anu dipake menuju Allah, menuju jaeta jalan pikeun ibadah ka Allah, sarana pikeun mendekati Allah, maka jabatan nu eta anu bakal mawa ka surga Allah, alhamdulillah. Nu mawidoakeun kurang para pejabat urang RT RW, para lurah, para camat, bupati, DPR jeung sajabina termasuk nu jadi presiden, lamun diniatan minallah ilallah bakal dibawa ke Allah, ya umat sadaya masyarakat eta jabatanana urang doakeun mudah-mudahan dihasilkeun ka Allah, amin. Tapi lamun eta jalma hayang jadi pejabatna hanya memperkaya diri, hanya nyaeta rek ngahalalkeun sagala cara, maka mudah-mudahan jalma anu model kitu diberi hidayah ke Allah, amin. Kitu para sadaya, pan pejabat mah lamun urang hajatan mah dibayar palawari rakyat. Moal sukses hajatan urang lamun teu dibantu ku palawari leres teh. Moal aman desa lamun teu aya pejabat desa dimulai palurah jeung saperangkatna, moal ngatur desa lamun teu aya pejabat desa para sedumantak kudu aya. Di kacamatan kudu aya camat, di kabupaten kudu aya bupati jeung sadaya termasuk RI kudu aya nu mingpin, karena moal bisa ka intidom, moal bisa jadi gemah ripah loh jinawi sepi paling tawong rampok, moal aman masyarakat, moal tentram masyarakat lamun teu aya pejabat di masing-masing daerah, betul. Nu mantak palawari doang urang hajat, wal sukses hajat urang lamun teu dibantu ku palawari leres teh. Ngan eta palawari aya nu colonot para sadaya, datang jalma nu undangan mawa bakakak lain dibikeun kana boga hajat tapi didahar ku manehna, aya teu aya jol, aya nu mawa pais lauk para sadaya lain dibikeun kana boga hajat undangan teh kalah didahar ku maranehna. Setiap anu undangan teh lain dibikeun kana boga hajat tapi didalahar dirinya dibawa ke imahna masing-masing. Itu para sadaya jol beh nu undangan mah biasa nginumna biasa aqua, daharna biasa ai palawari kumaha nginumna ge susu. Kitu ai nu undangan jeung nu boga hajatna nginum paling hebat teh manis ari susu ku palawari. Tah palawari nu model kitu anu sok daek ngadahar kadaharan anu boga hajat tanpa bebeja heula, tanpa menta halal heula, eta nu kitu palawari colonot ngaranna. Aya teu? Kitu. Lamun turun duit tiba teu atas ka bawah
di RI ke gubernur, di gubernur turun ke bupati, bupati turun ke camat, di camat turun ke desa. Lamun ieu nyiwit itu nyiwit tina 100 juta teh barang datang ke masing-masing hakna ngeun ge 10 juta, ka mana 80 juta nade beak nyata ku aparat nu ieu nyiwit nu itu nyiwit nu kitu lain palawari rakyat tetapi garong rakyat para sadaya. Betul. Nah, eta ngaranna Abdul Jah, ngadunungan kana pangkat jeung jabatan. Insyaallah di desa urang mah moal aya, amin. Di kecamatan orang termasuk, di kabupaten orang termasuk, provinsi jeung sajabina mudah-mudahan moal aya, amin ya Allah ya Robbal. Itu para sadaya, awas aya Abdullahi ngahamba ka Allah, ngabujang ka Allah doang orang ya. Orang teh Abdullah ngabujang ka Allah, lamun orang bujangna Allah nyaeta mina kadudungan orang. Beda kumaha jalma mah lamun getol ngabujangna gajihna ge beda kesepuhan. Ya logika ya. Sim kuring nyeun masjid Jenal Mutakin eta teh miliaran. Jol be aya tukang dua. Cek tukang nomor kahiji kiai rek nyeun masjid, heueuh. Ulah ge tukang cenah ilu gawe di dieu cek sim kuring mangga. Ngeun sabaraha gajihna supaya ngeunaheun ka kula. Cek si tukang teh kula mah lamun di batur mah 150 sapoe. Dahar sapoe 2 kali. Rokok gudang garam 2 bungkus. Kopi ya kopi masa ayana we cenah di dinya siapkeun bae. Hiji tah. Jal be tukang hiji deui. Baji rek nyeun masjidnya mohon. Kula ge tukang beneran gawe di dieu mangga ngeun sabaraha gajina lamun gawe di dieu lah abdi mah kumaha Pak Haji bae. Dahar sami kumaha diberena ku Pak Haji bae. Kopi geus tengah salapan pan eta diinum legut be satu kali ngalegut sekian geus jam saparapan para sadaya. Cek beh kana ragaji pan mintul ngasah ragaji heula. Eta pan ngasah ragaji teu beudang ditereges geus kudu didengdek, ditatap, diusap, barang dideuleu ku jam 10 isi iraha gaweena kitu. Cek bek ka pagawean barang jam 11 pan istirahat turun jam 11 setengah 12 dahar jam 12 lewat mandi salat berjamaah gitu. Ngaranna ge gawe di imah kiai kudu daek salat, kecuali gawe di imah RT nyaho teuing RT na kitu lok salat ieu. Umpama ieu mah umpama lain yang kagoreng ke RT urang dieu lain ka laut di RT di laut. Kitu para sadaya. Beres salat berjamaah ngopi deui sakali ninyu setengah jam di kudak dange. Turun ke pagawean di jumlah jam lah eta pagawean ngeun ge 3 jaman. Ari ongkos sayang 150, rokok gudang garam 2 bungkus, dahar 2 kali, kopi saseubeutna. Jol tukang anu kadua datangna jam 6 ka dinya. Ninyo kopi teh bari dibawa ka pagawean. Taplok ieu taplok itu, pasang ieu pasang itu, kolowok be ada dohor, salat deula turun salat dohor. Beres salat dohor dahar heula, beres dahar ngopi jeung ngarokok. Bari jeung dibawa ka pagawean ngarokok nage. Deur deui gawe deui. Kejol be asar turun deui, tidinya dahar heula para sadaya, rokok jeung sajabina. Dihitung-hitung ku aing anu gajihna kumaha ceuk aing, dahar kumaha ceuk aing, eta gawe sapoe eta aya kana bangsa kira-kira bangsa 8 jaman. Pan mikir aing meureun. Itu 150 ngeun ge 3 jam, ari ieu anu gajina kumaha ceuk aing 8 jam. Bari jeung cocok aing kana pagaweanana. Nah, wayah asar duit dikaluarkeun 150 ka dieu. Ayeuna cenah kiai ka dieu. Gek we dikirim dia ieu duit gaji sapoe 150. Cocok ulah kana gaweana mah bagus, ngeun isukan mah ulah gawe deui ka dieu nya. Aing pan ngalamun lamun aing boga tukang model kieu bangkrut di masjid aing rah boanggeusna. Kitu teh cocok tudunungan tuh para sadaya. Tapi kanu ieu mah lantaran cocok gaji kumaha ceuk aing pan mikir aing ge
nu itu ge moal kitu gaweana 150 ieu mah koeng diberna ge 250 kabeuli hate dunungan daharna tadi mah jeung lauk asin lantaran kabeuli waktu dipaiskeun lauk hari gua ladena teh didupak eta galengan sawah balumbang dipais laukna jeung tukang anu kabeuli hate aing teh rokona gudang garam kamari mah poe nu bakal datang mah jisamsu 4 bungkus sekali merena ge kabeuli hate dunungan kitu para sadaya kopi lain kopi biasa kopi luwak disopkeun gedinya nah seueuh pan batu lantaran kabeuli hate dunungan tak urang ge kitu lamun ngahamba ka Allah beda geureut ge jalma anu bener-bener ngabujang ka Allah jeung sakadar ngabujangna tingali heuh ge eta guru-guru urang para kiai anu istiqomah ibadahna ka Allah para sadaya teu boga gaji kitu teu boga penghasilan anu tetep tak kiai tapi eta kamekahna lebih daripada pejabat-pejabat nu aya para sadaya betul apa betul pejabat mereka Mekah teh nungguan pangsiun ari kiai geus anu 3 kali 4 kali di samping hajian umrohan jeung sajabina betul apa betul naon sabab karena ngahamba na ka Allah na beda para sadaya ari urang lantaran ngahamba ka Allah na sadaekna kumaha tuh sadaekna salat subuh kaberangan aya teu coba ngacung aheng deuleu teh eta coba teu tingali subuh kaberangan muana boa hayang salat duha sakabehna dohor masih kene dikotakan asar para sadaya kacapean datang ke imah maghrib hos besare tu kasarean ari hudang-hudang deui penting lain dira salat isya tetapi hudang lain salat hayang kiih doang untung tagenya hayang kiih ke kamar mandi coba lamun kiih di dinya dina kasur pan picarekeun anak blug bengge sare mah boro-boro hayang tahajud molor ke hudang-hudang jam 8-an dohor henteu asar lewat maghrib suwana isya ge kasarean ari subuh ge kaberangan anu kitu ulah harapan hayang boga rizki anu barokah hayang boga umur nu barokah anu jelas mah awak moal cageran rizki moal datang sajan datang rizkina moal aya keberkahan naon karena tengah hamba ka Gusti mudah-mudahan alon barokahna Isra wal Mi'raj urang sadaya dijadikeun hamba Allah anu sabenerna amin ya Allah ya Robbal ta eta perjalanan Isra Mi'raj iraha eta dilempangkeun na Kangjeng Nabi dipanggil menghadap Allah lailan eta bahasa lailan teh di tengah malam nu mantak ahli sejarawan ngahukuman ieu Isra wal Mi'raj teh aya nu hukuman sajam ti haram Mekah ka Aqsa ka langit ka Sidratil Muntaha dialog suci balik deui ka haram cuma sajam teu salah para sadaya aya nu ngomongkeun 2 jam aya nu ngomongkeun 4 jam bahkan aya nu ngomongkeun 8 jam teu salah nan sabab ibarat ayatna ge lailan eta nakirah lain marifat lamun marifat mah bisa bae diketok palu ieu mah marifat ngeun 4 jam imam marifat ngeun 8 jam lantaran lailan teh nakirah maka teu bisa diinhisor teu bisa dipatok sajam 2 jam jeung sajabina maka lamun aya nu ngomongkeun Isra Mi'raj 1 jam bener 2 jam bener 4 jam termasuk 8 jam eueuh nu salah kabeh ge bener karena bahasa ayatna lailan can kaharti cenah Kang Haji lamun sacingket-singketna Isra dan Mi'raj oh gampang contohna ya logika ya supaya asupkan otak urang ayeuna geus jam 11 lewat saparapat ya jam sim kuring mah ya geus jam setengah 12 malahan pangtereh anggeus diputer ayeuna ti jam setengah 12 ka jam setengah 12 ku sim kuring teu ngabutuhkeun waktu samenit-menit acan naon sabab karena wong jam tangan boga aing bener teh lain boga teteh pan boga aing ieu mah diputer ku aing nuturkeun ka hayang aing nan urusana jeung saria pan ceuk aing kitu kumaha aing karena ieu boga aing
ti jam setengah 12 ka jam setengah 12 ayeuna diputer gampang isim kuring mah sadayana heukeun make jam tangan puter kurang tengah butuhkeun waktu 1 menit mun ditacan sebet karena boga aing diputer ku aing nuturkeun ka hayang aing leres teu itu logika para sadaya. Isra dan Mi'raj ibu langit kagungan Allah, Jibril Mikail kagungan Allah, Burok termasuk kagungan Allah, jeung Nabi kagungan Allah dipanggil kuno bogana atuh gampang jam 8 diputer ke Allah ka Aqsa terus ka langit balik deui ka haram teu sapeting-peting acan ngeun 8 jam maksimalna atau eueuh salah nak salajan kurang ti sakitu ge bisa jadi naon sabab karena anu motorna nu muter-muterna nu bogana nuturkeun ka hayang anjeunna subhan ta'ala nu mantep aya bahasa subhanallah di asra ku bahasa tasbih karena Isra teh merupakan salah satu kejadian anu sangat amat luar biasa subhan gitu para sepuh sadaya. Rek naon jadi panggil jungjunan orang menghadap Allah di ujung ayat linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina di kotek traku santri mah aya lam anu nempel kana fil mudhari linuriyahu ye cek ahli tafsir lam lil hikmah wal faidah hikmah jeung faedahna nuriyahu kami anu maha agung da Allah rek ningalikeun kajungjunan min ayatina tina sebagian kecil tanda-tanda kebesaran kami cek Allah para sadaya. Santri mah laju bae ngajina mikir ieu malnya eta dina ayat linuriyahu kami bakal ningalikeun sebagian kecil tina tanda-tanda kebesaran kami ngaran kami mah pan lobaan bener teu doang orang pan lamun saurang abdi minimal kula lamun duaan pasti kami bener dah lamun leuwih ti dua kaditu pasti bahasana kami atawa kami kabehan atawa urang sadaya ieu nuriyahu teh para sadaya lamun tikali makna hakikatna adalah kami nu maha agung bakal ningalikeun sebagian kecil tanda-tanda kebesaran kami cek santri lamun kitu berarti Allah na loba ja bahasana kami leres ya itu secara hakiki manana ternyata para sadaya nu mantak dina ayatna linuriyahu aya bahasa nun ma'al gair eta teh lain kami Allah na loba tetapi dina perjalanan Isra dan Mi'raj teh aya kerjasama makhluk para sadaya mana kerjasama makhluk Isra Mi'raj aya Burok pan makhluk aya Jibril pan makhluk aya Mikail pan makhluk diputer kalau menghadap Allah kitu diantarkeun ku makhluk Allah dijajab ku makhluk Allah berkendaraan makhluk Allah lantaran Isra dan Mi'raj aya kerja sama makhluk Allah maka dina ayatna nuriyahu lain Allah na loba Isra Mi'raj teh dibantu ku makhlukna Allah. Nah lamun Allah bae sorangan anu nyandak kangjeng menghadap ka Allah tanpa Jibril Mikail jeung Burok bisa henteu bisa nage kabina-bina wong Allah yang punya Allah anu makawasa sadayana aya di Allah kok make kendaraan Burok Jibril jeung Mikail aya makhluk kerjasamana nuriyahu bahasa ayatna nah cek ulama ahli tafsir ta'aduban ngajaran ka urang selaku manusia yen hirup eta kudu bersatu para sadaya paeh butuh ka batur hirup ge sami butuh oke sugan aya di pantoma di dieu aya jalma paeh mandian sorangan aya teu coba lamun aya fotokeun videokeun ka aing urang heukeun di-upload boh viral na ge kabina-bina leres teu paeh mandian butuh ka batur geus mandi deui nyaeta diwuduan ku batur dibungkus-bungkus ku batur dibawa ka masjid disolatan digotong ku batur disolatan ke ku batur hayang ka kuburan digotong ku batur hayang nyamplet kana kilungan ge dikilungkeun ku batur betul apa betul sugan lain di pantoma mandian sorangan mungkus sorangan ka masjid ge lempang sorangan ai barang geus disolatan lah manek balik sorangan baca ka kuburan leos we ka ditu ngilungkeun sorangan aya teu aya horenganan nuriyahu paeh jeung hirupna manusia tetep butuh ka batur
kudu kerjasama, kudu berjamaah para sadaya. Tak iya doang orang ya rajaban ya, seperti dina rajaban dina muludan jeung anu sanes-sanesna. Suksesna rajaban orang panto ayeuna lain sorangan, aya ada kerjasama antar dulur baraya tetangga jeung sajabina, urunan door to door sekian, 3 bulan ngumpulkeun dana nage, kumpulah sekian. Lantaran aya panitia, ketua panitia penyelenggara nu sangat bertanggung jawab karena bisi kaisinan ku aing. Anjeunna nu ngondang ka aing ka Cikadut barang datang ka dieu teu manggih cai herang-herang acan isin pan bener teu. Ai kumpul dana sekian, sedeukeun ngundang para kiai, para kesepuhan sadaya hadir di dieu. Pan ieu teh kudu disuguhan balikna kudu diamplopan. Amin. Kitu para sadaya. Supaya ulah kaisinan, maka jol be aya kerjasama para panitia, berikut ketua door to door, neangan nyaeta donaturan, terkumpul sekian dana, jumlahna sekian, terkumpul eta lain menang sorangan, menang kabehan nu mantak kudu kerjasama. Alhamdulillah. Itu para sadaya ieu gambaran dina Isra wal Mi'raj, yen eta urang hirup kudu bermasyarakat. Batur ngaji, ilu ngaji, batur berjamaah, ilu berjamaah, batur rajaban, ilu rajaban, batur muludan, ilu muludan. Alhamdulillah. Itu hartina nuturkeun konsep ayat linuriyahu. Lamun jalma batur berjamaah maneh mata radaek, lamun batur muludan rajaban maneh nama ogah. Nah, disentil ku hadis Rasul, cek Rasul bakal ditewak ku ajag atau ku maong, embe lain anu kumpul jeung babaturanana, tetapi embe anu misah ti rombonganana. Betul. Lamun jalma tilok daek berjamaah nunggelang beh jalma nu moal kitu teu daek rajaban muludan tilok daek ngaji, maka cepat dibadog jurigna ge para sadaya. Betul apa betul? Sia nu mantak deketan para kiai, deketan para ulama, mahabah ka santri, mahabah ka ahli ilmu, mahabah ka jalma saleh, kumpul di majlis babarengan. Alhamdulillah. Bagja kacida jalma anu maot keur ngaji karena surga jaminanana. Amin. Bagja kacida jalma nu sok daek nyumbang jalma nu keur ngaji karena surga jaminanana. Alhamdulillah. Ya heut keh dongengkeun ulah. Damaskus teh kota wali para sadaya. Aya hiji waliullah kokolotna ngaranna Said Burhani. Boga pondok pesantren atau bah majlis taklimna atau bah masjid denge termasuk atau bah anu ngaji didinya ku berkahna ilmuna Said Burhani jadi wali, jadi ulama, istiqomah dina kaulamanana sehingga jadi waliullah. Aya hiji waktu didinya teh aya hiji jalma pakasabana tukang ngeduk kuburan ngaranna Ki Abdurrahman Al-Hafar. Ari Abdurrahman nami jalma, Ari Al-Hafar landihan. Nani ladihapar tukang upah ngeduk kuburan, tina Hufratan Al-Hafar tukang ngeduk kuburan. Mun aya nu maot sok manehna anu ngeduk kuburan diupahan sekian sampai dikilungkeun. Jadi waktu jol be aya ibu-ibu neangan Ki Abdurrahman Al-Hafar, panggih. Jang pangkedukeun kuburan, ibu rek ngubur anak. Cek Abdurrahman mangga bu, dikeduklah kuburan terila jol, si ibu-ibu mawa anak anu geus janten layon rek dikuburkeun didinya. Ditampak ku Ki Abdurrahman Al-Hafar, diasupkeun kana kilungan, dadak sakala para sepuh sadaya. Eta kuburan anu sempit teh tina taneuh ngadadak jadi istana megah, patamana anu indah. Itu kemudian ngayapak makanan dan minuman dihidangkeun tadi kuburan teh ya. Kaget Ki Abdurrahman karena saumur sorangan nguburkeun jalma kakarak manggih nu model kitu. Can ge hilang tina kakagetna jol aya dua lalaki kasepna kabina-bina mawa kendaraan kuda. Eta si mayit teh anu ketepengan ku Ki Abdurrahman ditewak ku dua lalaki, dibawa kana kuda hiber leos beh karena kaget Ki Abdurrahman langsung pingsan sapada harita. Subhan. Itu para ibu. Tos kacaritakeun beres. Ki Abdurrahman hudang tina pingsan barang ngaliuk mayit geus daya tinggal kuburan kosong dirug-rugan beres.
naik ka luhur Bu eta nu maot saha anak aing jang itu Bu bagja Bu naon kuburanana jadi istana jadi patamana nu luas cek si ibu teh indungna lah sia mah eta mah halusinasi hayalan sia eta mah maknya kuburan jadi istana kakar ngadenge aing mah beres entos ibu-ibu na balik ka imah Abdurrahman balik ka imah barang menang sabulan si ibu tenengan Abdurrahman deui jang pangkedukeun kuburan deui aya naon cenah anak abdi pugu cek si ibu teh maot deui cenah jang mangga cek Abdurrahman dikeduklah kuburanana jol si ibu kairing ku dulur kubaraya mawa mayit teh ditewaku ke Abdurrahman hilungkeun sami doang nu ti heula eta kuburan ngadadak jadi istana anu megah patamana anu indah makanan serba lezat disiapkeun jol aya dua laki kasep berkendaraan kuda rek paehna ge maka jalma nomor kitu kaya-kaya paehna keur dalam keadaan luang lingkup pangaosan pinasti eta kuburan bakal jadi istana alhamdulillah nu mantak ulah tinggaleun ngaji ulah tinggaleun osok ngaji osok nu osok mah ketua tadi ge mamarahan telok ngararaji cenah ge nu mantak kudu ngararaji kitu ku ngaji mah kuburan jadi istana aya nu hiji deui saha eta Bu nu hiji deui mah anak aing keneh eta mah kakana nu maot teu masantren ngeun eta adida dimodalan ku kakana naon pakasabanana kakana Bu sehingga mewah amat kuburan tukang ngarencek ya ngarencek mah bahasa Badulang bahasa Cikadun duka bahasa di dieu hateuna ngarencek teh kieu nuaran kayu ka leuweung meuli kayu dituar dibengketan dibawa ka pasar dijualan ngaranna eta ngajualan suluh dagang suluh tina biaya adikna ngabiayan tina dagang suluh maot soranganna sami kuburan jadi istana anu megah naon sabab karena pernah jeung sok daek ngamodalan jalma nu keur ngaji boga anak masantren boga incu boga bahagia jalma boga incu atau anak nu keur masantren dimodalan ku urang pinasti ketika orang maot di barzah kuburan orang jadi istana alhamdulillah lah cenah kami metaya tengah modalan anak nu keur masantren incu ge ngararedul komo anak tapi alhamdulillah lamun aya jalma anu sok rek muludan aya jalma nu sakerajaban aya jalma sok aya pangaosan malam anu dinten anu abdi teh sok ilu ngamodalan saeutik ngamodalan nama sakawasana ninyuh kopi sateko dibikeun kanu ngaji alhamdulillah nganterkeun kue pikeun anu ngaji sakadar nyiapkeun amplop pikeun nyumbang kana jalma anu magahan nu ngaji maka jalma nu eta sanajan teu ilu ngaji karena ngamodalan ngabiayan nu ngaji ngamodalan anu kerajaban muludan pinasti ketika maut syahid surga menantikan istana sudah menunggu alhamdulillah kitu para sadaya kabita teu laju rajaban urunan teu eta kitu pugu ongko kabita teu urunan siama jamaah rahimakumullah naon bae tah Kangjeng teh anu tingalikeun ka Allah ka Kangjeng linuriyahu min ayatina intina Isra wal Mi'raj mah adalah diberi tugas mulia yaitu salat 5 waktu subhan dengan proses awal 50 waktu proses demi proses jadilah 5 waktu karena lamun ieu sejarah Isra wal Mi'raj nek dicacakaraya ti A sampai ka Z saputing moal tamat para sadaya urang candak hikmahna bae hikmahna Isra wal Mi'raj perjalanan yang begitu melelahkan adalah di pasian tugas mulia salat 5 kitu para sadaya salat teh kabagi 2 aya salat wajib aya salat sunnah ngan wajib jeung nu sunnah ge salat pelaksanaanna sami wae salat 5 waktu aya rukuan aya sujudan jeung sajabina salat rawatib ge qobliyah badiah aya rukuan sujudan jeung sajabina cuma yang membedakan kalau salat 5 waktu mah fardu ain tapi di luar nu eta rawatib sunnah muakkad rawatib sunnah duha sunnah awabin sunnah salat witir pun sunnah muakkad perbedaanana adalah eta para sadaya tapi dalam pelaksanaana ruku jeung sunnah sami nu sunnah nu wajib kitu-kitu keneh wae
berbicara masalah salat rukun kabagi dua, aya rukun bangsa ucapan, aya rukun bangsa pekerjaan, kauliyah jeung afaliyah teh. Lamun kauliyah aya syaratna, kumaha syaratna? Bi ayusmi anafsahu, minimal eta syarat rukun bangsa ucapan mah kudu kadenge ku ceuli urang. Mulai ya kana ngaji ya kira, kudu kadenge ku ceuli urang. Maka lamun syaratna teu aya teu kadenge ku ceuli urang, ceuk usul idan tafassartu intafal masrut, syarat eueuh teu kadenge ku ceuli masrut, berarti rukun bangsa ucapanna tacan sah para sadaya. Ketika rukun bangsa ucapan teu sah, maka gugurlah rukun salat hiji itu. Ketika gugur rukun salat hiji, batalah salatna, naudzubillahi min tayyirajaban rajaban. Mana tarukun bangsa ucapan? Takbiratul ihram. Usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati makmuman adaan atawa makmuman lillahi ta'ala, au eta ngucapkeun takbiratul ihram minimal kudu kaceng ku ceuli sorangan Allah. Tah ieu pribados pernah viral dina takbiratul ihram para sadaya, lantaran kurimapan zaman media elektronik eta pernah ngabahas takbiratul ihram, datang ka Tasik pribados di debat, datang ke Purwakarta di debat, barang datang ke Cianjur di debat. Tetapi begitu diturunkan kitab mah kusim kuring ngaji jeung babarengan jeung manehna kakarak taslim, oh nya horenganan kitu nyurahkeunana, lain kos eta kos kieu nyurahkeunana. Dina takbiratul ihram ngangkat panangan aya anu leuwih utama, aya anu utama, aya anu geulis, aya anu leuwih geulis, aya anu kasep, aya nu leuwih kasep para sadaya. Nu kumaha takbiratul ihram? Dina ngangkat panangan inget ke dia, nu dipermasalahkeun ngangkat panangan lain iktiron dina qasdu kok ta'yin dina ta'arud ta'yin qasdu jeung sajabina lain nu eta. Ieu mah ngangkat pananganna ti mulai alifna lapad Allah dugikeun rona lapad akbar, eusian qasdu ta'arud ta'yin kasebutna muqaranah, aya muqaranah urfiyah, aya muqaranah hakikiyah. Mun jalma geus pinter mah asupna kana muqaranah hakikiyah ti mulai alifna lapad Allah dugikeun rona lapad akbar maan barengkeun au niat kula ngalaksanakeun salat maghrib 3 rakaat madhep kiblat ngamumperdukan Allah taala bar teh geus beres. Eta ngaranna keur ngomongkeun muqaranah urfiyah atau hakikiyah ge. Nu jadi permasalahan anak beakna takbir. Ieu nu afdal ya. Urang nangtung umpamana usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala keur salat sorangan we. Au niat teh geus mulai. Au niat kula salat maghrib 3 rakaat madhep kiblat ngamum atau mun keur ngamum imam teu keur imam kersorangan ada alillahi ta'alahu akbar. Akbar teh di dieu para sadaya kasebutna raf'ul yadain, ari ngangkat mah ti handap ka luhur, datang ka dieu intahana ai ti luhur ka handap malen ngangkat ngaranna huwi nurunkeun Allah, muncan beunang teruskeun hu akbar, turun ka handap geus beres niat di luhur. Cek saha eta? Cek kitab ngan eta sim kuring katitingalikeun keneh dipraktekkeun ku pangarsa Abah Cisantri. Eta Abah Cisantri nangtung Allahu akbar, turun ka handap gep tinggal sidakep. Adapun dina sidakepna sape imah kabagi aya nu Allahu akbar dina tengah mangga, nu kadua Allahu akbar di palih kenca mangga seret. Nah ku ain ieu nu dikeungkeuweuk urang lain kieu lain tetapi ku ain ta ieu teh nu dikeungkeuweuk tah kitu. Itu Syafi'i duka madhab batur mah tatangga urang wallahu a'lam. Kumaja kami mah Allahu akbar aya nu kitu aya lain aya loba para sadaya. Salah tah henteu mangga ngan dibanding jeung nu tadi padilahna padilah kena bar di dieu. Hade Allah lantaran can beunang kos taru tayina di dieu kakarak beunang lillahi taala bar di dieu teu masalah, hade ngeun kurang utama gitu. Judek nu mana ieu
nek no Allahu Akbar di dieu atau Allahu Akbar bersidakap atuh mangga kumaha teteh bae tama kayak kapanggihna ku teteh ieu beres takbiratul ihram nah kakarak darbe kana iftitahna Allahu Akbar gep eta iftitah ge kabagi-bagi wa minha kasiratun tina setengahna adiyah kan turjuna eta kasiratun eta teh loba doa iftitah teh loba doana aya wa inni wajjahtu wajhi Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira inni wajjahtu wajhi aya wajjahtu wajhi abai aya Allahumma ba'id baini jeung sajabina bae aya kasiratun loba ta doa iftitah ngeun aya nu pang utama-utamana mana teh utama-utamana wa abduluha dina patulumin kira wa abduluha ari pang utama-utamana hakna rujuna kana adiyah wahua rujuna kana abdol wahua ma rawahul baihaqi wal muslim mak teh doa anu tos diriwayatkeun ku Imam al baihaqi jeung Imam Muslim mana nu leuwih utama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dugina wa ana minal muslimin eta nu pang utama-utamana daripada Allahumma ba'id jeung sajabina tapi kami masuk kieu cenah aya teh coba Allahu akbar baranggap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama dugikeun sami ketemu wa ana minal muslimin ayat loba lain ayat lantaran belajar dina sosompangna sok ku guru kitu salah teu salah dina kitab adkar Imam Nawawi nyaritakeun aya riwayat anu sahih para sadaya eta ge sarua min jumlati nyaeta doa iftitah anu kalentang bagus ngeun lamun diitung-itung afdol nu mana marawahul baihaqi wal muslim doa anu diriwayatkeun ku Imam al-Baihaqi jeung Imam Muslim wajjahtu wajhiya lilladzi di awalanana Allahu akbar gep wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat dugikeun kana wa ana minal ya ngaji rajab ngaranna ngaji salat wa ana minal muslimin akhirna jadi awalna tina wajjahtu ulah ini deui ulah ini wajjahtu tapi awalna Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi dugikeun ka akhirna wa ana minal muslimin eta nu geulis manu kitu kitu para sadaya dina yanah teh jilid ka hiji di tengah ayana kan kebetkeun ku Bang santri beres iftitah kana Fatihah teh rukun bangsa ucapan tahiyat akhir rukun bangsa ucapan maka Fatihah jeung tahiyat akhir itu minimal kudu kadenge ku ceuli sorangan wa ana minal muslimin kitu kakarak taudna sunnah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lantaran eungap sok eureun di dinya barang datang siratal ladzina an'amta alaihim lain balikan deui kala ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya nu kitu teu lamun urang nyaritakeun Fatihah kasebutna sab'al masani sapai iman 7 ayat anu berbalikan di mana 7 ayat awalna ti bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lantaran teu kuat teu masalah cicing di dinya tapi balikan deui alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7 para sadaya kumaha lamun wal siratal ladzina an'amta alaihim
tengah balikan deui tapi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka eta ceuk ulama ahli fikih hukumna makruh tahrim para sadaya. Naon sabab nu tak makruh? Litasabuhil ayat, nyarupakeun kana ayat ongkoh ngomongkeun 7 ayat buktina jadi 8. Geureuh ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laras jadi 8. Lamun siratal ladzina an'amta 'alaihim na diwakafkeun padahal lain tempat wakaf, maka cek Imam Hafaz itu makruh tahrim hukumna. Kudu kumaha tuh? Balikan deui siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu para sadaya kartos teh. Ieu ngaji Rajab. Kemudian dina Fatihah kabagi 2, aya sunnah dalam pembacaan, aya makruh dalam pembacaan. Sunnahna maca Fatihah teh nyaeta tetekan sayat-sayat doang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugikeun ka beresna ka ditu. Kumaha lamun diwasal teh makruh. Aya makruh teu batal salatna tetep ngeun korting ganjaran salatna di korting. Nu kumaha diwasalna? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin di bojeng enggalna bae waladdallin. Aya bahasa di bujeng enggalna segala macem pan. Wasal mah kitu. Makruh para sadaya dikurangan ganjaran salatna. Kumaha lamun salat sunah sami, nek wajib ta salatna rek sunah ta ulah diwasal, lamun diwasal makruh hukumna. Khilafan li jamin, beunang diwasal ti bismillah alhamdulillah cek jamin sub kitab yusubidina sawahidul haq ta kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaditu mah tekan saayat. Ieu salat para sadaya. Itu diwakaf, sawakaf. Ja kami maca lamun salat tarawih sok diwasal, bener teu? Oh sok tadi dia di kami mah di Cikadun sok diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bener teh? Nah nu mantak di ditu mah teh kajapun di kami mah ngahaja eta tarawih imamna osok di jadwal. Imam pertama nu jadi imamna ajengan muda santri ku karak dikaluarkeun teh ku guruna, ya kita maju ke depan generasi bisi kiai sepuh eueuh geus disiapkeun cadanganana. Ngaran ajengan muda teh eta gancangna kabina-bina. Usolli sunnata tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbirna mah dong di Madinah wae. Ngeun eta giliran maca Fatihah gancang alabatu mobil asli ka Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin cek jamaah. Pan beda amin aki kitu. Bener teu? Ieu eta gancang babacaan jeung ruku sujudna. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Tarawih 23 jeung witir cuma 10 menit. Ih pemuda mah diajak salat ngebut kitu laju bae uluk salam. Nah, cocok aing me tarawih. Jeung de aing mah aneh eta. Di mana aya imam gancang babacaanna pesertana rame bae. Bener teh? Sigana mah sarua di dieu eta kitu. Tapi jaja lamun imamna betei geureuh ge, betei teh leuleus, malam kahiji mah rame amprekan, pinuh ka luar-luar. Ai barang malam kadua imam ngadungkuk manu betei teh di pangimaman. Can aya baturan, geus peuting, can aya babaturan geus dehem deui batur, can aya baturan keneh bae. Jol bae ya RT. Barang asup ka jero cek RT, weh, imam lagi betei. Cek RT teh jadilah salat tarawih balik ke RT na ge. Baru datang ke perempatan jalan Pepage jeung kasepuan jeung balurah. Cek lurah teh nahan dia balik teu tarawih. Balurah imamna beteuy. Lah cek lurah ge moal cenah. Lurah henteu RT henteu gara-gara imamna beteuy.
nu mantak taraweh mah lihat situasi dan kondisi, gancang teuing ulah bisi salatna acak-acakan, beteuy teuing ulah bisi eueuh baturan, gancang ulah beteuy ulah yang sedang-sedang sedengkeun wae para sadaya, itu taraweh babacaanana. Malam kedua diganti ku ulama sepuh, malum sepuhnya ngaranna ge panjalma geus kolot teu panyakit bebet aya dina kolot, budeg beruit gitu. Hei, lamun ngomong kudu bedas bae. Urang bedas ngomong ka bapak kolot urang teh disangkana dia menyarekanan aing bae cenah. Puguh teu kadenge lalahunan bae. Ulah kaget jalma geus sepuh mah palurah para kesepuhan panyakit eta sok kabeh nempel di dinya. Kalemah-lemah jantung panempel di dinya. Naon sabab boga anak tilu nu hiji jadi lurah kapake ku masyarakat tilu periode ngeunahkeun hate kolot, bener teu? Nu kadua jadi santri, loba santrina, loba jamaah pangaosanana ngeunah ka hate kolot, leres teu? Ieu si bungsu nu awewe teu dek cicing di imah ngajablahi betul. Allah karim, panetetam yang melit ka bitis nu tangan bintina. Binti saya cenah binti anu ja imam masjid cenah eta. Rame pan anak kiai tukang ngajablay, kadenge pan ku bapana lieur pan kana hate, lantaran loba kalieur loba beja nu teu ngeunah kana hate, akibatna loba panyakit, timbullah lemah jantung. Jalma lemah jantung teu kakagetan. Jadi imam batur imam taraweh bari jeung ngalan sepuh mah pan beteuy babacaanana. Sholli sunata li tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Eta pamuda diburi geus culak cileuk bae. Udin geus ngarewas kana Agus, aya udina aya. Ceuk si Udin kana si Agus, Gus deheman keur tarawih kitu ieu mah. Ceuk Agus. Eta kiai kolot kaget kadenge dehem si Agus para sadaya, ngaran jalma nu kaget ya. Babacana itu konsen. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kasepuhan mah dipayun amin ngeunah nuturkeun irama. Amin. Pan kuma imam irama amin mah bener teh. Ih, pamuda lantaran jengkel tilu rondo sakali amin. Wamin cek pamuda. Eta kiai kolot ngajongklok di pangimaman ku kaget. Teu konsen babacaan qul ya ayyuhal kafirun pabeul itu teu eureun di dinya. Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abatum. Cek si Agus ka mana eta kiai cenah heuh nya dehem din Udin nu ngadehem Agus teh cek Udin tambah ngageder we kiai teh pabeulit jalma nu ngageder teh Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma abatum wala antum abiduna wala ana wala antum. Baru cek dibaca wala anak paling bisa giran wala antum cenah ieu. Dibaca wala antum bisi wala ana. Cara ngape dipangimaman wala macet. Gorowok bae si Udin diburi cek si Udin waladdallin kiai. Deur bae kiaina nurutan panjama mah kumaha imam lamun imam macam waladdallin pasti amin. Cek Agus aneh ingin salat tarawih rakaat ke hiji 2 kali amin cenah. Allah dianggap lalawora bae tarawih aneh baru lamun salat meureun leres teu. Salat sia tarawih ge. Eta kiai sepung nyumpah maneh sasapan ka masjid leho sebalik ka imah. Terjadi tarawehna kiai muda biasa suka pengimaman wah ekspresna ka bina-bina. Guancang babacaanana meludak jamaah sampai ka tanggal 16 masih ken standby. Pinuh tama mas masjid atau musola para sadaya. Di tanggal 17 ajengan udah tetaya ka Jakarta beja meneangan fitrah cenah. Wah cek imam kolot duangna imal jadi budak taraweh kiaina eueuh ya ka Jakarta cenah ye nyamperkeun tamuna cenah eta. Atuh jamaah mah we teu jadi tarawehna. Katingali ku ajengan sepuh teh pan imana pinggir masjid dibukakeun hordengna. Oh, teu jadi taraweh. Bahaya kudu aing ngasup ka masjid cek kiai sepuh teh maksakeun.
mulai asup ka masjid ti imah teh geus babacaan supaya ulah kasima. Ingat kana bawacaan kolot baheula manehna tukang wiridan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jinab-jinab Jabarut isun baginda Sulaiman. Sima aing sima mong aing kasima kumong. Main keketing segala macam supaya ulah kasima palurah. Asup ka masjid lewat pintu pinggir ngadehem heula deui. Cenah. Eta si Udin bareng ningali Kiai kolot masuk ka masjid buat nepak tarang. Wah, bahaya eta raweh cenah ieu. Lantaran imamna betei asup ka pangimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai kudu babacaan deui cek kiai. Babacaan deui biasa. Nutup ieu, nutup supaya ulah kasima. Para sari ulah gagabah eta. Ngahareupan jalma loba nutup biasa menyekelan mik sapeker ama badu deui. Ih, nyaw-nyopluk we gagah handap kadinya. Aing mah ngadenge tadi ka Haji Aput anu sakitu lantang ngaran jago. Jalma teu weuh kana sapeker ngomong di hareupeun Kiai Karolot tah. Tapi pan lantang anu sakitu menggelegar bener teh. Jajal si anu yang sarikeun tadi, si anu nyekelan sapeker. Mah teu modal geus di dieu. Ih ulah kakabah ka. Jelema maloba nu kasih maku manusia, bener teh. Komo nu di hareupeun urangna para kesepuan ahli ngaji. Atuh kageder ama badu deui. Ya ngahaja terus supaya kageder eta di teh eta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jinab-jinab Jabarut isun baginda Sulaiman. Sima aing sima maung aing kasima kumaung. Ditilepkeun letana dikeketik di pangimaman supaya ulah kasima. Kumata buktina mulai ta uzali sunatali tarawehi. Rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ti malam 16 ka 17 sampikeun ka akhir pejana cek ulama sok dibacana ina anzalnahu alhaqumut ina anzalnahu wal asri jeung sajabina sampikeun ka beres. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Agus hiji tah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cek Udin dua tah. Diantapun ku pamuda teu deheman ngahaja. Ar-Rahmanir-Rahim. Tilu cek Agus. Mulai yang ngadehem ya. Cek Agus korejat pete kiai ceuleung para sadaya. Kirir maca walabdolin pangenaun irama nanya kumacanah kesepuan madihareup tadi teh bareng amin kitu pan irama na lantaran jengkel pamuda sama Agus teh kompak jeung babaturanna amin dengan juak amin cek Agus leket teh be kiai. Pan ngadenge getakan teh lemah jantung nu dibacana ina angzal tatalanja geus kumpul bae dina hatena ina angzalnahu aing apal geus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna leng bepo aing naon deui cenah cek kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna leng bepo barang keur ina dipangimaman Agus dibun ngagorowok cek Agus innalillahi wa inna ilaihi rajiun gubrak we paeh kiai na dipangimaman atuh lantaran geus paeh kiai na tunggus beres sakitu ngaji mah mudah-mudahan ageng manfaatna kirang langkung nanyungkeun dia punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.